Pak. Masih mana? Suwe ujur iya na ngajemputna. Tuh nyawa motor nang nginjom sok kedua yang dijemput. Suwe ngajentul sa suwe. Atuh nama kali teu bisa iya kitu mirip jeung batur nebeng. Enggak sekali itu balik ke imah. Tasin di sinda gelating ampun tas bebenean heula jeung batur. Sepadu bae bebenan ampun aing mah. Nyawa tas ieu kumpul lah jeung baru udah. Kumpul heula kumaha kari ngomong ngabaran teu bisa ngajemput iya kitu. Berarti ngajentel sa suwe sosoranganan batur bebesanan geus balubar. Ari teu dijemput nyarekan. Dijemput telat carekan. Naon hayangna? Atuh dah heuh, sia tas bebenean tak kumaha. Henteu aing tes ngopi jeung barudak di ditu di masih Turkim. Itu babara toga yang sok curiga bae sia bebenean ternyata ayeuna minta dijemput atuh heula. Pan cek keneh si dijemput mun teu jemput geus pada teuing mun keur bebenean mah mun tulang ujur ngajemput. Atuh dia kecekna ge jeung batur sampai sak jam leuwih. Atuh aing teu ngeunaheun ka barudak. Kasih dasi atas tindi bae. Terus ka ditu bieu. Bok. Masih dasi. Ini terus. Habis sih. Das. Nah, kau kan. Siapa jelas si Dewinya? Saha? Si Dewi. Tuh, aing kan pajolo ieu hujung si Dewi. Siapa isukan di? Di imah bae teh reksa kieu keur matikan ieu aing mah kutuk jambu nih glowing. Glowing. Aing pantas kondangan heuh bebesanan, tapi kumaha mana aing kacekna ge sak jam dijemput ku si Kasda suwe. Kan aing curiga eta budak tas tindi. Maksudna di imah alasan tas ngopi naon. Ngopi pun gala menit ngopi sampai bengek ngopi. Mal tas ngopi ieu aing manggo wis ngarti. Hanya kan Ngarti aing manggo. tas si blok landeuh heuh. Sasin bae tarang da usaha aing mah teh karanyeng teuing. Pokoknya ge heueuh, panasaran ang nyaho, rang danu endi da berat dilanduh rang da Pak. Tadi sia. Tah, coba kan Dewi nahara. Dina. Dewi. Wei. Dewi. 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 Aduh, ya deh ya, terang aja, bari nggak ada bantu Dewi. Saya kan ada gerak. Oh, si kasih sama keur tuh aing ngadenge kanda deui batur aya nu ngagosip deui kitu. Jeung urang da eta anggap setan blok dia dilanduh wing. Kumaha sih maksudna? Mau tengah larti temenan das. Yo, anu aing nyaho mah si kasja selingkuh jeung sabeberarang da. Anu ngadenge aing ho. Anu urang da hiji pangmelikeun bedak, anu urang da hiji pangmelikeun lipen. Ngadenge naing manggus eta ka sabeberarang da berarti lingkas hiji rang da. Atuh ge ngurus ka huru herangkeun banget batur. Ih, ewe-ewe dan kibu sik-sik. Kasja kitu. Ka bener das. Heeh, aing mah yakin ngadenge indah ku jadi aing sorangan. Pan batur ting kecewis wa, cenah nyebutna aya jama lalaki sapasang babarenean, no maksudna kitu ging. Anu geheger cenah nganteran gitu, bikang rangda ka kebon nganteran, mawa anu, salaki aing nya nu dianteran heuh. Ngacak tuh heuh. Si kasja mal sadoi. Eta rangda usaha. Iyo, aing ge puguh keur panasaran eta rangda usaha teh da heueuh puguh. Aing mah pengalaman ieu na, baju apa kaos si kasda hogan bau minyak sengit, apa ya tapak peret eueuh. Bau menghilangkan jejak saat lamun jejakna. Pak, tangen mah ku dewek ngun durdak geus dibaretoge. Atau pedah aing teu anakan. Bisa jadi
Atutan kuma da aing mah geus di ku dokter geus diponis na pianakan garing. Kudu di kuma pianakan aing na. Bingung. Cek sia sih. Menempan disiram sih. Make naon disiram nak? Minyak goreng. Minyak goreng. Dikasja ari penting pindah we kuma jam sabera. Iya nda aing mah maksudna tara pindah bareng ieu sok padu aing pineh. Angot ya matra pindah barang pisan teu jam sakumaha balikna si kasja. Atuh sok kadang da bieu teu nyaho ujug-ujug gigireun ai. Oyah kumaha mah teh ngarti ieu tah ilok deh mun da pira daya sagede kieu sagede giribig ilok deh. Penting mustina si kasja balikna. Paling tas dirang dah heula teu kanyoan ku sia da misah sia mah pinehna. Gerak. Pindah bareng jeung urang da sejen mun tuh maksudna jeung batur. Mal kuma. Astagfirullahalazim. Dek teu kanyoan ku sia sama pineh ti heula sore-sorenya sia pineh. Aing mah sok teu nyela si Andi. Ih, tuh kami mah Mas Al mah geus tenar. Bebek mah sore-sore pinuh ngajak. Salaki mah ngidar ka batur. Pokoknya hoan ku dewek. Ngonahun. Bebas. Sirang dan kumaha nuduh nyamitna satu kangen dewekna sok kumaha sih da mah teu Ya, ngarti. di sini dik berada kula sok pinuh sore-sore. Jalan pen pinuh, ai masih asik kerja di mah. Di sini dik yang tepat mah. Mun cair mah maksudna rumah tangga cenah bener apa beda ente boga anak wa. Bisa jadi entah biung. Betul geberan rumah tangga tuh anakan wa. Tuh anakan balik. Apa sih kasih mah geus turunan? Sasaduluranna si kasja kari deh. Iya hawa. Kamu sasaduluranna kari turunan si kasja mah. Temenan berarti. Tinggalin aing mah ya lu Gusti. Bener dah. Apaan mana cek yang di sini di ari penting ulah pindah di sore. Sini di kita bakon di anakan. Kan aing sih kudu kumaha da soal kieu sih. Kan cek yang ulah jangan teuing ai penting. Oh, berarti sia heuh. Nu sok menyebarkan berita teu benar. Naon? Tua Aku sia. bae. Sok Ih, pugupan sia fakta aing mana ngomong ge. fakta kuma. Ulang ngeles jeung Rangda sia, Rangda dilando saha ah. Rangda saharang da. Ngabarina na ke dewek ilok deh kitu bae. Hi mang meulikeun skincare jang batur peret. Ewe dewek mah busik-sik dan kieu jog naon hi jog ta ori katiga. Ya, Garing. dibuktina deh. Atuh da mantak teu ngeles. Alas, Bodohan si sia sok ari alas, penting ngeles. pina teu kanyahoan eueuh. Kabener gua kasca. Beres, bedak, karang dan dibae tadi Tah sok kanyahoankeun sia. Dibuktina. Oke, kue nggak dibawa wae Iya, karang tapi rangda ut salaki saha, ut ewe saha. Isana lah ngiri di si itosan bayar. Udah dilumpar-lempar bae. Siapa ternyata satu kangen sok selingkuh. Ampun teuing. Jeung rangda urut ewe saha. Pada aing can boga anak, pada teu bisa boga anak. Ikutan kumaha? Boga mah pianak-anak geus garing. Tadi selesaikeun das jeung sia hara dibuktikeun. Pisan ampun, emang masih pegatan di kajon dan sia. Oh. Aing kudu ngomong ya jeung cerdas. Yo, sia-si hayangna kumaha sok padu nyebarkeun cenah aing selingkuh jeung Rangda ieu jeung saha sok merah ieu merah itu. Ini buktina. Kangkeng. Ini di ayeuna ka dieu bawa. bawa. Ya bari naga ulah selingkuh teuing karunya kasih iwi. Geus nya hoge ek ngeles bae sia. Ke geus aya bukti mah ngongoh mun sia. Buktina di ayeuna buktina. Oke, kue ngerang-darang danek dibijilkeun kabeh. Rangga si ieu erek dibijilkeun hayang bukti mah sia heuh. Endi ayeuna bawa ka dieu. Teh cicing sia nungguan di dia. Oh, geus ditu. Awas ya mun kandi-kandi. Geus kanyawan selingkuh ngeles ya. Aing firman sampe nanti rumah tangga dan kikipin aduh. Si kas jauh sih. Sucine ikrar cinta
Iya, saya sih kayak naon, kuma. Atuh pan siapa gitu bae. Gitu baik kuma apen, si Das mau dipercaya, yang mata selingkuh iya. Saya lebih percaya kan kasih Das daripada kaing. Berarti selama ini sih duit ke aing kurang ke batur-batur kan yang awe batur. Gitu. Ente ya Allah. Nggak batur-batur kan iya, teman aya duit aing mah kasihakeun. Iya. Pak, orang ngerasa gimana udah yang perubahan hidupnya. Masih gaji, betah, amis, bebenean, selingkuh itu indah. Ya enggak sih ayeuna cicing lah ceurik. Terus nama yang naon, epang melikeun teh kandi na mek dianter. Nam, Itu mek pasar bisnis mang malikan bae ku dewe. yang naon. Atuh naon mah kesenang angdam ka ngerti ieu. Enggak so. Cicing, meuli heula. Wi, bisa gerak kali yo. Palemah heuh si kajeta. Kumaha? Selingkuh gitu di pasir cabe di luhur. Jeung saha? Ih, tuh bieu gerak tanyakeun bae geus. Bener. Bener. Iya sih. Kayak zaman selingkuh di kumaha budak. Iya, wah, nyawa itu ngerti. Maksudnya aja sama selingkuh, aing kudu kumaha selagi aing selingkuh dan kitu sih. Apa ayu kali cuma senang mau kemarin terakan nyahuan si rakyat nih. Saya aku mah. Bener budak selingkuh. Kumaha turun. Berarti anu kali kuman teu waktu terang-terangan jeung rakyat bak kita ngaranna salingkuh. Si kayak ngejual lagi kandi. Pangke saya tenang geus asa didagangkeun. Suka gitu nyakalan tuh. Ada beteng. Atuh motong baleukeun deh. Sedep kakak berasa rehan budak. Teu ngasaan sedep banget ngasaan enggak. Penting sangat sama budak sipua. Oh, Udah halalnya. itu Udah halal budak sipua. untuk mau main. Entah man sama mana lagi abis selingkuh, tapi diingkan banyak diantep budak sih. Aku pun diantar mana mesti kuat kena berang. Ayat narima lanjut gitu ibarat. Oh, ay terima lanjut ay kripto pun urusan. Gue sama Oh, rapak sorangan ya. berapa sorangan. Urusan. Abis sama budak sipua. Rumah tangga. Masa rumah tangga. Kamarang was aku mah ada kamarang. Tadi ya gerak. Si ayam dulu gila. Si Kasja suruh beli kosmetik sarawa 2 set. Ilok jang sia kabeh sabar sama 2 set. Yang sah set deui na. Sarupa apa dua rupa 2 maksudnya? rupa, kita sarawa 2 set. Maksudnya sarupa eta kene tapi dua set. 2 set, sarawa 2 set, lipen 2 set, bedak 2 set. Kita jang sabi lok jang sia kabeh. Kosmetik sama 2 set. Masuk jalan tor di kosmetik. Ih, jang saha ilo. Kok bener gua rada sih karena Ih, aing nyo. cek deh apa cek mau balik ke jang aing cek ini padahal mah. Ilok mau beli ke jang sia sama 22. Jang saha ilok di deui nya. Kok bener. Ya anu aing mutasnya meulu. Mutasnya Di warung sa. Di warung dia bae kulon. Bisa disiram lah. Di toko. Terus nih. Ramlah ini rusok gede tokona. Cek sih kudu kumas. Ngintip tak mah. Iborok adi. Temenan. Saya kudu bertanggung jawab. Nam, ai Nah, percaya. gimana dia Gus Nam? Di lelara badan
goreng minyak goreng. Kenapa dijil kasda? Iya ya Jan Sar. Kajian make yuk. Yuk. Otomatis tuh deh. Iya. Iksan. Iya ya Jan Sar. Kemana deh? Kajian make yuk. Yuk. Otomatis tuh deh. Iya.